Oke barudak, jadi orang aya cerita ya, ceritana naon Mang Udin? Nah jadi kieu dangukeun, kan tadi teh posisina teh urang teh panen tomatnya tepi ka sore, terus ngecek pagawean loba ieu, terus panen tomat loba oge bebeunangan loba nya. Tah posisina teh kuduna mah ayeuna teh kudu ngalembur barudak di minggu kamari kunaon ngalembur teh kusabab nya loba gawean gitu. Nah si urang teh naon barudak, kan bulan kamari teh, eee, panen tomatnya telatnya, jadi penghasilan kadudungan urang teh nya. Nah geus kitu teh meureun di minggu kamari jeung minggu ayeuna panen tomat keur loba-lobana. Nah meureun si duitna teh meureun dibebeskeun ka bulan kamari, soalna bulan kamari pemasukan. Tah terus jadinya teh meureun si pagawe teh atau urang-urang teh nya kudu dibayar. Nah otomatis nyocokan ka dina. Jadi mandakeun kitu kunaon, dunungan urang mah barudak asli mung rugi 100 yen acan sumpah aing mah. Bingung boga dunungan segala hitung-hitungan teh barudak euy. Itu aing takeun, teuing aing boga dunungan teh nya. Asli sakurang mah ayeuna teh lembur barudak edan-edanan cuman nya boga dunungan kopet kitu euy barudak resikona asli. Naon we segala dihitungkeun. Tah jadi kitu barudak euy ripuh aing mah. Boga dunungan kopet teh aing aduh. Tapi kabehna perusahaan ge katang aya kekurangan jeung kelebihan barudak sih, ayeuna mah bener. Tapi nya teuing aing mah euy soalna ieu kan masalah gawean euy, ari bareng-bareng kitu mah kajeun lah kopet ge nya. Tapi mah masalah gawean barudak amun diantepkeun lila otomatis kan telat, nu digaweana oge kan saeutik, otomatis gawean loba. Atuh meureun pokpek kate gawe teh telat saeutik keteh mahiwung nyerekan ka aing teh kete dunungan teh. Aing teu rudat aing boga dunungan teh aduh aing mah. Mantekeun well